bantan pirit leuwih pepentasan nyamper ka handeum sieum neang ka hanjuang siang kareung luang geuman lir ngambah alam ciptaan biik suling suara jentreng narangtang nyambat haleuan galindeng semu digayem gerem ayam handarua urang rek ngabentuk generasi anu anyar sangkan manehna teh sanggup diadu jeung batur gitu. Sanggup ngabangun peradaban anyar, peradaban urang Sunda ka hareup anu jadi peradaban anu sakitu mulyana. Sebenarnya mah kalau urang geus mere visi ka hareup. Mere visi. Anu disebut bakal ngadeg di pajajaran anyar anu diadekeun perubahan zaman. Ngan kade tokoh negara pajajaran teh contohna aya dina sejarah. Aya ge negara Sunda jeung negara Galuh. Ari pajajaran mah peradaban, cara kehidupan. Visina teh eta teh. Jadi kalau urang teh mere visi eta teh kudu diwujudkeun anjeun, coba dia kumaha nyarumuskeun teh sakumaha robahna kaayaan. Anu bakal diadekeun ku robahna zaman ieu anu penting teh gitu. Dan robahna ieu anu kudu urang dilakonan jeung urang ngalakonan jeung urang kudu bisa ngarubah zaman. Hiji sangkuriang, dua sikabayan. Ari sangkuriang nanaon ku nanaon reaktif. Ari sikabayan teu nanaon ku nanaon cicing we sikabayan. Tah urang Sunda teh aya dina dua kutub eta. Berat ka mana ari Tatang Sumarsono nah jiga sikabayan atau jiga sangkuriang? Kantun di analisa we ku urang berat ka mana sanyana. Tokoh-tokoh anu ayeuna mah teh berat ka mana? Berat ka sangkuriang, berat ka sikabayan. Ya. Tapi tangtosna oge ieu abstrak, sesah we bade dirumus. Dina siksa kandang karsian simkuring nyutat eta masalah sageus diantawisna kangge ngabentuk jati diri teh aya nu disebut pangimbuh ningtuah. Pangimbuh ningtuah teh kira-kira bekal supaya diri boga tuah. Tuah teh lebet kan bahasa Melayu aya nu jadi keris bertuah, padahal dina bahasa Sunda eta teh aya tuah. Ajen, pamor, hirup supaya boga pamor. Aya 12. Ceuk siksa kana karesian diantawisna. Ya ieu biasa dianggap pabandingan. Biasa dianggap pabandingan. Salah-salah mah kieu pangintennya Pak Abdi, Pak Andri. Ari nu disebut ngarumuskeun adeg-adeg tangtungan atau jati diri Sunda mah babari. Komo dibikeun ka Pangarang mah jadi lah biar gitu mah babari. Dan ngese mah nah eta jati diri teh diparake atawa moal. Kan masalahna di dinya. Ayeuna Kongres Sunda upamana sanes padinggal lowang ya. Urang ngumpul ngarumuskeun jati diri. Teh diparake moal. Khususon ku aranjeuna anu kagungan wewenang dina ngatur kahirupan balarea. Nah, tapi taya lepatna atos sanes pagawean mubajir ngan sakumaha anu diserat ku simkuring dina ieu makalah sakapeung urang teh puntennya ieu mah meureun pamandat pribadi teu kedah diheueuhan sakapeung urang teh sok jiga hap-hap teh rarasana ngeudut-ngeudut tangkal kalapa padahal awakna ngeudut-ngeudut kana nama tangkal kalapa mah cicing we gitu. Bisa jadi urang oge sakapeung ngarasa bisa melakukan perubahan, melontarkan gagasan, tapi dan urangnya teh urang. Ayo batur nama naon cenah eta? Ieu embutan urang, sanes padinggal orang
mung panginten kumaha carana urang dina ngahasilkeun hal-hal anu pibahaneun kangge balarea teh tiasa diaplikasikeun. Ulah jiga putusan-putusan riungan urang Sunda nu atos-atos, waduh sarae lah ditinggal dina arsipna, tapi da asa aya teh anu dilaksanakeun. Angger salah urang-urang, geus tong nyalahkeun batu salah urang-urang. Nah, katingalna dina perkawis jati diri oge. Sanesna urang tantos bae secara kritis, secara ilmiah kedah nganalisis naon anu katalis sareng kakilarian. Mung kantosna oge panginten eta teh nembe ngamimitian gawe. Sabab gawe anu paling penting nama kumaha ngalaksanakeun eta rumusan. Kumaha bari tangtungan jeung adeg-adeg di Sunda kasundaannya. Artinya lamun urang dimimitian ku nanya artinya berarti kan itu nanti nyaho gitu. Tadi lu bakal mau ngambil jawaban punten cek simkuring naon sababna mau ngambil jawaban sabab urang Sunda ngaku sorangan pokok yang urang geus diwaris pakarang ku karuhun urang keur nyinggadupan sagala pasuaran lahir jeung batin dina kahirupan urang jadi pokokkeun ku urang. Anu disebut pakaran teh tadi pernah didugikeun. Oh, berarti geus didugikeun. Tah urang poho kadinya, ayo meneangan. Nomor kadua moal nanggi jawabanna. Sabab pakaran anu jadi warisan teu urang teu diaji hiji, teu dibaca sina. Maknana teu diterapkeun dina kahirupan sapopoe urang sarerea. Hayo meneangan, ayo geus aya di pokok-pokok. Ka mudah-mudahan we ku ayana kongres engke dina sasinaon satus puasa aya kongres. Ini urang Sunda mah kongres teh ngawangkong bari beres kongres. Itu beres-beres nonton lo ngawangkong gitu deh. Saya sarankan jangan dirumuskan Sunda teh kecuali lamun eta teh Sunda teh tak sakieu. Lain di dieu mah tapi ieu di dieu gitu. Sambureureunan jadi hanya saya ingin mengingatkan jangan kita mencari kebudayaan Jawa Barat. Sarua jeung urang nyangan kebudayaan Indonesia eueuh. Dina katumarika ngan lamun eueuh Jawa Barat dina katumarika cacat. Ayeuna Jawa Barat lamun eueuh Cimande bisa jadi bakal terhubung seni tebal. Jadi ulah di marginalkeun galunggung. Hanas eta urang misalnya tersep kasih dadak tersep kasih walu eta mah urusan pribadi. Urang bungahkeun we aya kene si Madhapi masih kene daekeun ngantukeun adeg-adeg di Sunda. Memang kita tidak gampang, pasti sangat susah karena menuntut kepada subjektivitas. Sakomo lamun geus kabayeur, geus pagaliwatan itu persoalannya tidak. Pagaliwatan jadi ulang kate itu satu pengertian. Kali kita saling menghormati ya. Dari sini kita harus mulai untuk kita kognitif respect di antara semuanya. Ya, saling mengakui, saling jadi itulah. Jadi saya hanya ingin mengingatkan bahwa sudah berapa periode gubernur ini kita kehilangan keteladanan ini. Termasuk mungkin dari
tingkat nasional. Lamun reknya negara ya urang berontakna nasional. Tapi lamun ngadeg adeg kantung fisika. Ya. Urang gubernur kaitkeun ka tarik ku negara. Ngan persoalanana meulina eta. Lamun urang geus bisa ngahiji teh kumaha nangtukeun hiji teh? Cek ilmu manajemen mah ngadeg by accident atau by design? Jika nama kombinasi by design aja, tapi tiba-tiba karena suasana emergensi tiba-tiba people power terjadi, ya by accident dirinya yang terjadi. Ulang pasti asa budak anu Mana yang dipasiakeun itu? Saha we bukan Boh orang. disampireun, boh bisa jaga di Sunda non? Sunda Wangi. Bukan. Kamari teh. Sunda Empire, Sunda Sanjaga itu ieu. Jigana yang jigana. Tetap dipakai media untuk menampilkan diri saya budak Angon mah. Dengan budak Angon. Oh, Kang Memet. saya budak Angon aing geus sekolah. Eta mah kesolan. Budak Angon setuju tilu. Tadi saya geus telaku. Nah, yang perlu mah eta tah. Jadi tetap pada akhirnya lamun urang rek nyarita maring Supandi, urang lain rek minteran rek nyarita mapatahan. Tapi coba begitu. Kita tidak ada manajemen untuk itu. Tidak ada manajemen. Saya kira forum ini adalah sebuah peluang untuk kita bisa melakukan manajemen itu. Mungkin bentuk, meskipun mungkin bentuknya itu tidak struktur vertikal, tapi horizontal sebagai majelis peraturan parsial. Kawan-kawan, majelis kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, duduk sarulan yang hadapan menjadi kata atas tadi sebab. Saya kira ini peluangnya melalui Kongres Sunda ini. Punten. Sementara kita sebut aja betul Kongres Sunda. Anas ke hasilnya jadi Katiun jadi provinsi Tatar Sunda atau makanya ngakuin. Mudah-mudahan masih ukurannya gitu. Amin. Jadi manajemennya ini tolong. Manajemennya. Jangan sampai terjadi punten. Udah dari orang cek Bogor misalnya. Di Bogor sana kan ayah di Kampani. Saya sering ke Bogor. Kaki Jatmika, di Garut, Bungsi, dan Bungsi Dinas di Garut. Di Cianjur, Romo, salah satu. Jadi, nah ini jangan sampai ada yang tertinggalkan dalam itu. Kalau sudah dibuat buku dibagikan, nanti yang belum masuk dimasukkan, ulah dicoret secapek. Sebab itu pakaian daripada nilai lokal. Cek sasat mereka. Kecuali gramatika redaksional. Tapi maknanya jangan sampai tereduksi, jangan sampai direduksi. Bukan di sini. Tadi rasa tadi disebut namun kumaha ikan kuman Sunda itu cek memiliki pintar, bagus, singer, saya ngerti. Tapi selama saya bekerja di Provinsi Jawa Barat, yang saya ingat terus aja, wanter tidak pernah disebut. Saya berani bertanggung jawab.